hayang dipegatkeun. Masya Allah, kasep ku kasepna, gagah ku gagahna, sugih ku sugihna. Tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana, ya otomatis dipegatkeun lah. Kawin deui ja kasep, menang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae, teu kaharti pegat. Kusabab kasep jeung gagah atuh kawin deui. Babari kasep gagah sugih atuh babari. Atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu a'lam bishawab. Da kumaha lalaguanana coba. Nah, menang sabulan awena tetep hayang pegat deui bae. Ih, masya Allah.